Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tubaihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Tos mau hiji anu bereaksi khusus karena ayana ieu keluarga besar Bapak RW sareng Ibu RW midamel isan ka keluargana nutos almarhum khususna ka Bapak Sujana bin Adnan, mudah-mudahan ieu sing sesuai sareng dawuh Rasul. Ieu keluarga Pak RW teh keluarga anu saleh. Sabab teu aya deui pangharepan keur nutos maot mah lintang ti eta ayana doa putra anu saleh. Urang nyaksi sadayana nemeh teu ngiringan teu tah ieu nu dipimaksad ku dawuh Allah nu kadua tina sajabi penjelasan nu tadi Nabi dadawuh bahwa waladin solihin yakulah nu kadua Allah dadawuh nah beuti dipayunkeun dawuh Rasul henteu dipayunkeun dawuhna Gusti Allah. Ieu mah ngarah nyambung bahasan ya, ieu mah ngarah nyambung bahasan. Ari kedahna mah dawuh Allah dawuh Rasul, ieu dawuh Rasul dawuh bios pahili gitu kan, bios henteu pahili posisina wungkul. Ieu mah ngarah nyambung bahasan. Di mana nyambung bahasan ke kaharti kuno awam terutami kuno hadir rada telmi. Ainu rada telmi mah da disendak-sendak oge anger kahartos naon teh ya kitu. Tah ieu teh ngarah sambung bahasan sanes berartos mayunkeun dawuh Rasul mangkerkeun dawuh Allah mung ieu mah ngarah naon ya ngarahnya nyambung ngarah kahartos ku urang nu hadir ayana ihsan keluarga besar Pak RW ka almarhum teh ngarah aya dalilna keur urang nu awam. Oh tadi teh saur Rasul teh kumaha waladin solihin ya mula kumaha dawuh Allah na ieu ngawitanana kumaha tadi teh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in fi imamin demi apa alhamdulillah naon cenah dieu teh inna nahnu nuhyil mauta qaddamu alhamdulillah. Terus apa? Proses sakit terus apa? Najan apa? Ari teu ngaburu ngartos teu. Tah di dieu matak milari ilmu teh teu cukup ku maca, teu cukup ku gaduh buku, teu cukup ku gaduh Google, tapi kedah aya mata rantai, aya penjelasan tinu jadi guru. Lamun teu aya penjelasan tinu janten guru, boga ilmu kalangsu. Terang kalangsu kumaha kalangsu sasar kamana we karep tah supaya ulah kamana we karep ulah kalangsu muih ai tujuan mah tujuan misalna kaketib dorong ngadong kadar maraja atuh siap panggil muih deui ngadong nepi ka Tanjung Sari kira-kira rek panggil moal jeung ketib lamun kitu. Tah nu kitu teh naon teh kalangsu.
tah supaya teu kalangsu wiwitanana kanggo terjemah bebas supados kahartos saur Allah inna nahnu nuhyil mauta satemena kami eta nu agung Allah nu maha agung teh nuhyil mauta ngahirupkeun mauta nu maut sadayana anu maot ku Allah dihirupkeun ayeuna di alam barzakh sanes maot naon cenah hirup maot sote cek urang cek alam mantena mah di alam barzakh cek alam mantena mah alam kubur aranjeunana teh ayeuna teh hirup anu hirup engke hirup engke dina saat urang maot bakal sami sareng aranjeunana moal ngalaman maot deui ayeuna mah urang hirup bakal ngalaman maot mata kade titip bahasana dirobah hidup cuma satu kali lain ya maot nu satu kali mah ya kartos teu bukan hidup hanya satu kali tapi nu satu kali mah naon cenah tuh nya ku bahasa ge eleh aya bahasa hidup cuma satu kali oh gitu hidup dua kali satu kali mah maot sok ka kubur hirup les we tuh hirup mun kaira rugikeun ka teh tungtungna mun cilaka mun salamet tah ieu karena dasar emut karena penjelasan ieu namanya teh kumaha cenah satemena Allah teh nu agung teh ngahirupkeun nuhyil mauta anu mah jadi almarhum Bapak Asujana teh hirup di mana di alam barzakh gitu jadi teu maot teh cek saha cek urang cek anjeunna mah alhamdulillah kartos henteu naon nu kartosna maot sekali hirup dua kali ngurukan babari beuneu jadi ustad teh hese ieu hese tina neangan ilmuna hese mere paham ge hese terus itu saur Allah sabada inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa naktubu Allah nyatetkeun awas sing tenget sadayana wa naktubu Allah teh nyatetkeun kami saur Allah teh kami nyatetkeun naon nu dicatatkeun ku Allah teh qadam sakur perkara nu dipidamel ti payun ku almarhum sadayana nu dipidamel ku almarhum dicatat ku Allah cukup eta nah ieu tapakna wa asarahum sareng tapak-tapakna tapak anjeunna ngelingan nu janten putrana tapak anjeunna sae katatanana sae kabarayana wa asarohum ebreh kumaha pepelakan anjeunna sok ngadamel sae ka almarhumah karuhun-karuhuna maka anjeunna ge wa asarohum dipidamel sae ku karuhun-karuhuna maka anjeunna bakal kenging kasayan ti ahli warisna jadi maksudna kieu lamun budak didamel sae ka bapakna maka eta budak bakal dipigawe hade oge ku incuna kartos teu sing getole urang didamel sae ayeuna kanu tos maot engke ge wa asarohum di mana urang maot kade urang bakal aya nu didamel sae di saha anak incu nah di anak incu urang tinu harirup wa asarohum tapak-tapak urang teh da mal ujug-ujug ieu mah urang doakeun moal mal ujug-ujug kumaha tapak dampun gawe matak sok aya sakumah omat lamun bapa maot pangmacakeun anu mun bapa maot anu sok aya nu kitu mun maot kadewe termasuk pun ini nujuju meneng mah teu kabayang ayeuna we kabayang teh pokna teh sarpun ini kieu bahasa mun manggih asin sepat sing inget kan ininya asin sepat
ingat kan ini naona ayeuna masra we aya nu ngasongan menyuguhan asin sepat make al-fatihah ngamo Allahumma gfirlaha kapun ini pinterna pun ini tah kapangih nama asin sepat tapi ndungin asin sepat atau fatihahna asin sepatna atau Allahumma gfirlahana hartos henteu maka tah sepuh mah paling terkitu teu make argumen teu nganggo dalil mana Qur'ana mana hadisna si goreng eta aya wa asarohum aya naon cenah tak kartos henteu naon kartos teh wa asarohum alhamdulillah da itu kartos dina hate nanti bisa po nah helmi atuh Elmi atuh kembali kan bagian ajengan bagian ustad urang ngacicing we nuhun nampi kartos kumaha kitu kartos hungkul atuh ku kabeh jadi ajengan beunang mae nu monang beunang ajengan subhanallah tos kitu saur Allah sabada wa asaruhum terus wa kullu syai'in nah ieu jama ieu kalimatna jama wa kullu syai'in kana sakabeh perkara naon wae tapakna teh tiasa kana batu mata punten kamari engal keneh waktos giliran di Kang Haji Dadang gas anu abu usahakeun hadir kanggo malam Jumat insyaallah bahkan di piwaran kade pisahkeun batuna ieu mah pisahkeun batuna naon sababna wa kullu syai'in ya ayat tapak tina batu nu dianggo wirid selawat naria maka sepuh kapungkur di tiap-tiap masjid jarang nganggo tasbih wiridan jarang nganggo ramo kieu langsung nganggo batu aya kene rekaman di Mang Dia taroskeun bab batu ku batu terus sepuh urang mah begitu aya nu pupus teh pakuburan teh di luhurna teh di amparan ku batu di amparan ku batu ngaran naon eta teh tapak aya tapak naon tapak gapleh tapak catur tapak wirid tapak istighfar tapak sholawat nah di dieu wa kullu syai'in sareng kana sakabeh perkara ai perkara mah kullu masya Allah kade bahasa kullu syai'in sakabeh perkara kullu masya Allah salian di Allah eta perkara salian di Allah eta makhluk salian di Allah eta alam jadi saluan daripada Allah eta salian di Allah eta batu Allah sanes Yasin Allah sanes tiung Allah sanes senal Allah sanes pakona mah sakabeh perkara salian di Allah tah eta wa asarohum jadi jadi aya tapak tah ieu tapak urang emong tapak urang mapa tapak ieu jalan anu tatangga itu lain mufaibul bet area harus henteu mudah-mudahan Israel jinten tapak ka saya kanggo urang sadayana khususna oge didugikeun ka almarhum ka Sujana aya naon cenah tos kitu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin terjaga ku Allah tapak-tapak kasaean fi imamin mubin dina catatan Imam Mubin teh catatan anu terjaga ku Allah disebat kitab teh yakni Lauhil Mahfuz kayak bakal tercatat moal salami teu diruksak salami teu di naon hanguskeun ku saha ku amalna salami teu diruksak salami teu dihanguskeun ku amal kumaha mau diruksak kumaha mau dihanguskeun seperti mana seperti ujug ku ujug teh leungit seperti kuria tah leungit walau teu ku abdi mah bapak di hadiahan teh lancip mah ulun eling adi-adi mah ulun eling
leungit atuh aya ujub mah kahartos henteu matak di mana urang ulah hoyong leungit tapak-tapak ayahna ulah aya ria ulah aya ujub kahartos tercatat sadayana di mana cenah di Lauhil Mahfuz. Mudah-mudahan ieu cilung nu dianggo sadayana tercatat di Lauhil. Amin. PH-na oge. Amin. Tercatat henteu kira-kira? Tercatat. Naha? Sok naha, coba naha, ibu-ibu naha. Belekeng. Apa yang orang kaki? Si, non si sabab. Astagfirullah. Asukan tadi teh paham. Cenah paham tadi teh. Cenah ngartos tadi teh. Tercatat itu kerudung. BA. Nah. Nah, sabab BH lain Allah. Hus. BH sanes Gusti, kerudung sanes Gusti, kopea sanes Gusti, saluar daripada Allah kullu syai'in eta jadi tap. Kahartos. Oh nya ini alhamdulillah kencang ini. Tah kitu Pak RW ngaos da hese. Hese paham lu ka hese nyerangkeun. Hese nerangkeun hese paham. Hese kena nerangkeun. Ya, hese kena nerangkeun mata anu abot da aya kiai teh ajengan teh ceramah panjang lebar teh ka harti. Aya anu abdi mah resep teh ngaji teh naon dikasirieun. Atuh lain oge bawaeun pae eta mah. Teh bawaeun pae atuh mah tak inget ka pangeran atuh eta mah. Matak neangan ngaos teh anu jadi paham bawaeun ka pangeran bawaeun pae ta ieu teh ngaji teh bawaeun pae naon teh abdi teh bawaeun pae teh tapak. Alhamdulillahirabbil alamin untung teh ngaosna burit ngarah teu rami pan penting mah kapaham we hiji sesuai dawuh Nabi bahwa amaliyah nu hirup dugi kanu maot teh karena nu ngahaolkeun ieu teh pala putrana mudah-mudahan kabolongkeun waladin sholihin ya ulah murang kali anu ngadoakeun nu kadua karena dawuh Allah kumaha tadi teh Allah ngahirupkeun anu maot jadi saresna mah almarhum teh maot teh cek urang cek aranjeunna mah hirup kahartos nu katilu kumaha cenah wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa Allah dicatet sadaya amal-amal aranjeunana wa asaruhum sareng tapakna wa kullu syai'in jeung sakabeh perkara naon bae saluar daripada Allah eta asoinahu fi imamin mubin tercatat di buku anu terjaga yakni Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam bissawab. Leresna eta ti Allah lepatna tina kabodohan mudah-mudahan sanes kanten nu diaos nu dibaca nu diamalkeun ku urang sadayana wabil khusus keluarga besar Pak RW sing didugikeun pahalana kanggo almarhum Sujana bin Adnan oge sadaya almarhumah anu dihadiahan sadayana singking ampunan Allah sadayana singking rahmat Allah sadayana king syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge urang sadayana sing janten saksi sing janten tapak kasayang kanggo urang sadayana kempal ngariung dina saat ieu sing janten sabab diriungkeun dina ridho Allah di surgana Allah sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaika wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع